Orai, orai melang. Aduh, kemana ini bilang? Pribumi lagi eueuh. Ayo bebersih kudu. Kumaha teh? Coba we tuh. Gaji poe ayeuna mah bisa umroh. Ya. Amin. Itu malah ya eta. Amin. Amin. Ayo itu bener teh Pak Jelema. Aduh, iya mah pelanggaran dina. Pelanggaran ieu mah tuh. Pelanggaran atuh ieu mah. Bujur kuat ka teu cicing. Ai babah ti mana tuh? Hah? Babah ti mana? Abi ti si orang heula meuli lauk. Kali. Kojil. Nah, Dinten ieu urang bakal kasugingan tamu luar biasa. bisa di luar atuh. Ya itu mah luar biasa, terus biasa oke di luar aja nama gitu. Cik kira-kira sabar. Anu lagu kamari booming. Bumi, Kamari lagu nanti Raja Calung. Raja Calung. Berdu. Gitu. Nah, gua minta meleduk. Lain lagu sukses. Booming. Ayo tapi mana beleduk atuh dah. Udah ngawitan acaranya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Wahyu Rohit Channel. Ya, di acara Ngaku Wako. Ngaku Wako teh? Bali. Kongko bersama Wahyu Rohit, Kakak Ucil dan nanti bintang tamu kita. Mata tuh. Bintang tamu ini sedang naik daun sekarang ini. Dia penyanyi dari mulai calung, bukan hijrah sih, gak sunat, calung juga masih digarap. Ya, betul. Orangnya ganteng, tapi rambutnya pirang. Mau ke sudi ya cuma. Oh, dia itu. Sudi. Dia itu lah. Hah? Ciudi. Ciudi lah, Ciudi. Dayu. Dayu. Ya. Siap. Sosok ini ya, sosok fenomenal. Sedang naik daun. Siapakah dia? Talentnya luar biasa. Nyanyinya suaranya enak sekali. Ya, kita panggil, oke? Oke. Kang Iing Kurnia. Kang, kamana wae Kang? Alhamdulillah kaya. Ayo we Kang. Terasa di dinten akan lawan wae teh. Ayo salila ieu ya. Kaya we. Kang, mangga cari Kang. Di dia kembali dia Kang. Iya atuh. Lagi babaturan itu? Saya cacat bungsu aja dia mah. Cari kagulutuk deh, mah. Muah siap cat. Ya, abi cari kok gitu. Cali gue ya, cali. Ada nama bersih atos, Pak. Kang, akang ban abdi terangna dina calungnya. Calung. Lagu-lagu calung gitu, terus lagu-lagu naik kana pop Sunda aja Kang. Oh. Tah, abdi hoyong ngaguar akang. Kinten-kinten ieu mah. Akang emut gitu. Tahun sabaraha ngawitan ngawi akang. Ngawitan nyanyi kakawihan gitu ta. Kinten-kinten iraha eta. Ke tahun sabaraha antara menuju yuswa sabaraha tahun. Nah, eta. Kirang langkung. Soalnya saya lupa penasaran. Mohon. Ketangtosna ti nuju alit. Nuju alit. Ti nuju SD kelas genep terus mulai gitu terusnya. Semiringan baksakan Agustusan gitu kieu. Kelas genep teh. Iya. Kelas itu mah si Dayu mah kelas genep teh geus dibeureman, Bu. Waduh. Nah gitu. Kang, Heeh. bakat akang nyanyi luar biasa, suantena empuk laos. Yes, betul. Tah kan aya dua sisi Kang. Aya bakat sareng aya keturunan oge darah. Tah akang di mana? Atau tapi misalnya upami keturunan pan keluarga teh seniman, pemain musik atau aya penyanyi. Tah akang di mana bakat atau tapi di keluarga gitu. Kemungkinan aya ti sesepuh kayak gitu nya. Di pun bapak, pun aki gitu nya. Cuman teu sapertos abdi fokus gitu. Iya. Ngan cuma sepuh mah rasakan ureo, kecapi. Tah gitunya. Oh, gitu. Nah, abdi kabagian jantan vokalis Ya. sama mah gitu. Tah baraya YouTuber Wahyu Rohit Channel
Kang Iing ini pernah juara 1 tingkat Jawa Barat Pasanggiri Pokal Calung se-Jawa Barat. Luar biasa. Kantosnya. Kantos, tetap kerung kalau kantos ya. Gitu. Ya. Nah. Di lebetna abdi ka lebet panitia sareng juri. Waktu sarita dia dari Bandung. Kadieu-kadienakeun Kang Iing gurnya tos teu tiasa ngiringan deui. Nyontohan we cenah Kang Iing mah, da pasti menang deui Kang Iing mah. Nah eta masalahna. Jadi contoh-contoh lagu anu rek di pasanggirikeun teh dicontohna ku Kang Iing. Harita abdi panitia di RRI Bandung. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Kang kinten-kinten ya manu akang ieu da eta mah geuning teu per album nyanyi teh geuning single we aya mah nya teh nya. Ieu ge nyanyi. Wah, iya oke. Nah, kayak gitu. Iya nyeri ku. Ngan beda gitu. Hari ieu rada payu meureun gitulah. Iya payu pisan meureun gitu. Ya. Kalau bahasa ada payu lah. Payu pernah naon ada payu ya. Payu karena segala rupa lah nya manggung na seueur anu seueur nya ya gitunya urang doakeun ku sadaya Kang Iing gurnya sing sehat panjang Joshua nya sing sukses albumna tapi single laguna tah eta gitu kira ngelakung sabaraha Kang di Calung Kapungkur maksudnya album atau napi lagu gitu sabaraha album atau napi sabaraha single di Calung tuh kaina teh album 5 album Calung teh sane Calung mau nemesa album pertama emang sata cana Calung teh karena pop Sunda heula. Pop Sunda heula. Ya, tah jadinya terasnya seperti tadi ngiringan Pasanggiri bikin ka janten ngajanten kana beurina Calung gitu nya. Satosna kengeng Pasanggiri. Tah kami digali kreativitasnya alhamdulillah terus berkembang gitu nya. Keyeng gitu kan. Keyeng, iya. Terus sama kedah keyeng gitu. Iya, manjada wajada lamun keyeng pasti pareng eta. Jadi kieu menurutnya Kang Iing gurnya teu instan itu lewat perjuangan yang sangat luar biasa, proses yang sangat luar biasa menurutnya buat baraya YouTuber Wahyu Rancana jadi tidak instan. Kang Iing gurnya melewati proses yang sangat luar biasa mengikuti pasanggiri jadi teruji. Ya. Jadi benar halus gitu Kang Ucil. Kumargi memang lewat pasanggiri gitu. Itu dibuktikan dengan penilaian. Jadi lawan air sukses Kang Ucil luar biasa dan memang prosesnya juga lama memang gitu. Untuk jelek deh ingkurnya teh jadi terkenal ayeuna henteu. Anggap we bertahap gitu berennya Kangnya kira langkung gitu bertahap Kang teh. Kang kira-kira manggung kemana we Kang? Manggung paling tebih Brebes lah. Brebes mah Jawa tuh. Hah? Jawa. Tapi ngantos lagu-lagu Sunda. Ya tapi sekelompok sebagian perbatasan. Nah itu mah memang dirinya mah kombinasi Kang, aya bahasa Sunda, aya bahasa Jawa gitu dirinya mah berbaur. Lain apaan kulantaran komplikasi masalah di wae. Lain kulantaran dirinya itu perbatasan jadi campur gitu dirinya mah ya Kang, aya nu bahasa Sunda, aya nu bahasa Indonesia gitu. Bahasa Jawa ge aya dirinya mah. Brebes gitu. Brebes gitu jiga lauk. Kok meruput gitu Bang? Lain meruput teh itu gimana? Brebes teh ngaran. Oh, ngaran. Naon nya kabupaten eta teh nya Brebes teh. Jawa Tengah teh. Kota Brebes lah, Kota Brebes Jawa Tengah. Berarti satu kebanggaan oge nya. Satu kebanggaan di ulam ke Brebes gitu nya. Terus najanten hiji pengalaman gitu. Pengalaman abdi teh manggung teh terus ke daerah mana gitu terusnya. Lain Bah. No. Jadi diayakeun ku silaturahman teh jadi apanya? Silaturahmi. Silaturahmi wae. Aduh. Kang. Akang keluarga sabaraha Kang? Akang ka sabaraha? Abi keluarga sadaya 8. 8 sama si Abi ieu mah. Serius tadi? Nya ada kabur mah teh kabeh, tapi kabeh nu ayeuna Betul kabeh. Abi nu kagenep. Tuh, abdi ge sami kagenep Kang di keluarga teh. Abi sami Kang. Katilu sih. Tapi bener apa? Kang, ningali fenomena ada perkembangan pop Sunda we walahnya. Perkembangan pop Sunda itu kan banyak oge Kang anu pemula-pemula anu tadina tina naon semule gitu nya lebet kana
dapur rekaman, Iya. nggak ada mau single gitu kan. Si Rogi nunggu deg-deg teh, tiba-tiba gitu ya. Si Rana leutik jadi gede, tak-taknya dihanap jadi jangkung gitu. Aya eta teh mah. Aya eta teh. Contohna aya. Contohnya ku Kang Uci. Iya, iya. Contohna kumaha bah cikan. Anu teh. Tadi kayak kieu segala. Tadi teh tina simule asup kana dapur rekaman. Karaksa lagu pada diasupkeun kana TV gitu. Wah. Oh, teh jeung geus mahal heung mun anu napa da eueuh nu manggil ge. Itu teh. Aya oge nu tibalik. Aya nu tadi. Tenar. Tenar. Sora HD. Rok ade. Tangtungan HD. Tangtungan HD. Lagu dah HD. Ade. Sora halus. Sora halus. Gede hulu aya eta gitu. Aya nu gitu ge. Tah ulah gitu. Ulah gitu. Jadi kumaha bah? Lantaran kieu aya seniman mah pasti gok-dik kumaha ge. Sapanggung di lah kumaha ge. Abdi sareng Kang Uji tapi abdi aya masalah sareng Kang Inggurnya nya. Contohna nya. Contohna ieu. Contohna ya. Misalna. Amit. Kumaha? Amit. Ya amit-amit. Tapi ieu mah nyontohkeun gitu kan. Tah ulah gitu teh. Lantaran ke panggih deui. Engke kaonangan bareng deui. Ke panggilan nu hajat sapanggung deui, panggih deui gitu. Mun ayeuna Kang Ing penak di sareng abdi. Lamun abdi aya kagorengan atau Kang aya kagorengan ka abdi moal penak ieu. Tah Kang gitu Kang perkembangan naon teh lagu-lagu lagu-lagu pop Sunda biasana naon teh seueur oge anu ngawitanana tina lagu-lagu calung. Eta nabi lagu-lagu degung nu diangkat karena bab Sunda tah kitu kirang langkung. Tetapi da ayeuna mah tos ngadara engalnya Kang. Pangengalna lagu akang naon? Nu ayeuna nu terbaru. Terbaru anu karyana ka Pahyana Kermit. Oh Pahyana Kermit. Pahyana Kermit halo. Wah ieu re. Kakak Ucil sareng Kang Inggurnya. Iya, ngaturkeun nuhun Kang Yana hatur nuhun. Oh itu nya Pahyana Kermitnya. Lagu naon Kang? TKI. TKI gitu. Taman Kopo Indah. Lah eta lain Kang. Atau TKI. Oh TKI nu ka ditu. Oh, nu keluar. Tenaga Kerja Indonesia nu kaluar. Mereka kan. Raja Calung apa bener Raja Calung? Eta mah. Sok Raja Calung lah. Biasa kan mereka masuk gitu nya. Urang can apal naon jo aya teks. Blok we gitu. Pas dina panggung nu mental lagu. Kan nyukeun lagu eta nya rumah ring. Nah nyanyi lagi dipakai catatan, dibaca. Nah, gitu nya. Dari rekaman mah. Iya. Eta di antawisna nya. Eta di antawisna. Pokoknya mah ieu mah lagu akang di mana wes? Iya. Segeriling dua geriling mah. Soalnya ieu mah langsung ditonton gitu nya sok kan. Lagu calung atau nepi lagu Lagu profesional lah. enggak. Ya. Terus itu ngaralau ya. Raja Calung Kang. Oke, siap. Siap. Raja calungnya. Po atuh Raja Calung henteu beureum. Itu. Lah, ini aja calung mending ge. Ajeng saya mah mending Raja Calung lagu. Oh, itu mikir lagi, Pak. Ya. Nah, eta. Siap. Raja calung. Ya, karya Kang Den Tulangnya. Oh, Den Tulang. Oh, Den Tulang. Nah, Den Tulang. Ya. Salam Baktos. Salam, halo Kang Den Tulang. Ya. Ujang Iraha pada merapat ke Wahyu Raya Channel. Diantosnya. Diantos. Lincareng kenek igelna halim puku galindengna ari nu jadi cirina tara resot kacamata. Terus Kang, jadi Oke. abdi mau ringkak tuh, aduh. Wah, beres. Aduh. Julukan calung rajana nepi ka lagu pop Sunda kasohor ka mana-mana anugerah tinu kawasa. Oh, iya. Jadi Kang, abdi mah teu aneh, lamun ieu sukses ayeuna anon teh lagu single-singlena. Tinggal baru. Teu abdi mah teu aneh. Nah, makanya kita aneh. Ada halus nyanyina. Bener. Nya, lamun goreng mah aneh. Iya. Goreng sukses. Di mana ya? Baru aneh eta. Bisi ka kemukus kan itu ke Sragen. Iya pada teu aneh abdi mah. Di tes dia memang nikmat. Nikmat. Suara halusnya. Nyosop begitu Ya, tuh, Pak. menceritakan sosoknya, sosok legend lah. Sosok legend. Kami di Amerika karena ya Michael Jackson, Nah, ya. gitu. Terus di Indonesia Raja Dangdut Pak Haji Roma. Roma Irama. Terus ya Di Sunda meureun Sunda, urang. nyata pangarsana
Kang Dar Kang Haji Dar almarhum. Gitu. Yang di Banjaran aja Kakak Uci. Kakak Uci ya. Di Citiru aja Abdi begitu. Oh, Nya. iya. Di Lembang ya Kang Igurnya. Sudah kesebut. Sebut. Di Lembang aja Kang Inggur dia. Oke, sampai heula tetap di Wahyu Roy Channel kita akan kembali dalam acara Ngadu Bako. Ngadu Bako adalah ngariu pari gogo jagan bareng Wahyu Roy Channel dan Kang